Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring Sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng sakacamplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna, mugi kocek channel ieu tiasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pamebrah manah para mitra sadayana. Ka palawargi kocek anu di mana we linggihna, mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusana. Mangga nyanggakeun dongengna, wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, caturkeun kiwari keur loba jalma nu dirawat di rumah sakit jiwa alatan stres mikiran rupa-rupa problem. Aya nu gara-gara kabungbulengan ku bebene nu dikawin batur. Aya nu gara-gara dipangkaburkeun ku pamajikan, aya nu gara-gara mikiran gede hutang jeung rea-rea deui. Malah aya oge anu stres gara-gara eleh ngadu hayam. Dina hiji isu, pasien keur karumpul di tempat khusus paranti maranehna marejeng. Pamolahna teh rupa-rupa tur dina penampilanana baroga ciri masing-masing gumantung kana sabab musababna pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa. Dina eta riungan aya di antarana dua urang pasien anu rada eling. Maranehna keur ngobrol nyaritakeun pangalaman masing-masing samangsa keur jejeg keneh ingetanana. Kadenge harita aya nu ngobrol kieu. Kenalkeun euy, ngaran dewek Abu. Atawa nu nyebut mah Bah Abu. Cek nu boga ngaran Bah Abu, nu boga ciri di kongkorong katepel. Cong manehna teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman saurang lalaki tengah tuwuh kalayan boga ciri indit ka mana-mana teh teu lesot ngajingjing bae kurung manuk. Harita nu ngajingjing kurung manuk teh sarua ngasongkeun leungeun gep sasalaman sarta kadenge nyarita. Sarua atuh ngenalkeun ngaran dewek nu katelah mah Nana Obe. Cek nu ngaku ngaran Nana Obe bari serengeh manehna seuri. Bari tuluy manehna teh nyetrekan anak hayam nu diwadahan ku kurung manuk siga keur nyetrekan manuk titiran. Cek Nana Obe bari katempo huluna teh ungklek-ungklekan. Ari anak hayam harita teh cuak ciak sorana mata gatel kana ceuli. Nempoka aya Nana Obe kitu, Bah Abu colohok bengong bari haben nitenan anak hayam teh. Telila kadenge Bah Abu nyarita. Wah, ilaing mah bisaan ngurus manuk teh euy. Eta we sorana mani bentes kitu siga nu beger. Nyaan ieu mah matak dedengieun. Manuk naon ieu teh? Nana Obe dipuji kitu beukah liang irungna bari agul pok manehna ngajawab. Dewek teh atuh. Kana urusan manuk mah jagona. Yeuh, bisi ilaing hayang nyaho ieu manuk teh geus sababaraha kali menang juara kahiji kontes manuk panglucuna, pangcerewetna jeung pangtarikna sora. Bah Abu ungut-ungutan tuluy nyarita. Oh kitu. Mending ilaing mah euy. Anu cerewet jeung tarik sora teh manuk. Nepikeun ka meunang juara kontes sagala. Ari dewek mah nu cerewet jeung tarik sora teh pamajikan. Sapopoena dewek mah cicing di imah teh. Ceuli teh geus asa gagangan we. Jadi dewek mah aya untungna euy dirawat di rumah sakit jiwa teh. Asa tiis ceuli. Kadenge Bah Abu nyaritakeun soal pamajikanna, Nana Obe nyikikik seuri. Alus atuh euy. Mun dewek mah boga pamajikan cerewet jeung tarik sora teh, rek sina milu kontes. Aya kal, dewek mah teu boga pamajikan euy. Kungsi boga bebene oge dikawin batur. Umatak dewek resep kana ngingu manuk teh supaya bisa kabang balirkeun. Obrolan Bah Abu jeung Nana Obe, kawas nama aya nu ngabandungan. Kaciri we, harita aya saurang tangtungan awewe kolot keur dengdek ngadedengekeun.
Satuluyna eta awewe kolot teh nyamperkeun kanuduaan bari nyunyuhun nyiru kosong. Tuluy manehna ngomong sorana tarik. Hei cowok, keur naraon? Ngobrol teh duaan bae. Nenek miluan atuh. Ieu Bah Abu jeung Nana Obe ngalieuk anu anyar datang. Sarta satuluyna pok Bah Abu miheula ananya. Dagang naon eta teh, Nek? Wah, kabeneran ye? Kuring duaan ti isuk can jajan? Mau ditanya mata nangadilak ka Bah Abu. Tuluy ret ka Nana Obe sarta teu lila kadenge nembal. Hus, gagabah teuing nyarita teh. Dewek mah lain tukang dagang dahareun. Ieu mah nyuhun nyiru teh. Pedah we nyiru jimat. Rek ditinggalkeun teh sieun aya nu nyokot. Mangkaning di mana-mana oge moal aya nyiru nu ieu mah. Jadi mun leungit teh moal aya gantina. Bah Abu jeung Nana Obe silih reret ngadenge eta awewe ngomong kitu. Tuluy Nana Obe nanya. Ke bibi, sabenerna eta nyiru teh naon sababna disebut nyiru jimat? Ngadenge Nana Obe ngomong kitu eta awewe muncereng. Naon? Baru ilain kadewek nyebut bibi. Sangeunahna bae ngomong teh. Nenek gitu lain bibi. Dewek teh nu katelah mah nenek Gio. Tah, pangna dewek mawa ieu nyiru teh, ngahaja cek dewek tadi. Ieu teh nyiru jimat. Pangna disebut nyiru jimat teh, pedah ieu nyiru geus gede jasana. Da mun eueuh nyiru ieu mah raginang dewek teh moal bisa dipoe. Mun Bah Abu jeung Nana Obe pating haruleng, maranehna can ngarti kana maksud Nenek Gio. Atuh satuluyna Bah Abu nyarita. Oh, ngaran teh Nenek Gio. Ngenalkeun atuh, ngaran kuring Bah Abu. Terus ieu sobat kuring anu katelah nyaeta Nana Obe. Manehna mah sobat nu pangsatiana. Ka mana-mana ge nuturkeun we kuring. Keke, kuring teh geus lila aya di ieu rumah sakit jiwa, asa kakara panggih jeung Nenek Gio mah. Pasien anyarnya. Nenek Gio memeh ngajawab, manehna ngecagkeun heula nyiru nu keur disuhun. Gek diuk dina jukut hareupeun duaan, tuluy kadenge nyarita semudaria. Puguh dewek teh kakara datang kamari. Dewek mah teu dianteur ku sasaha. Daftar ka rumah sakit ieu ge ku sorangan. Tadina mah teu ditarima sabab cek dokter tina hasil pamariksaan eueuh tanda-tanda owah. Ngan dewek teh ku hayang-hayangna dirawat di rumah sakit jiwa, nya kapaksa we pura-pura owah. Nyiru ieu nu ngakibatkeun dewek diponis owah. Tah, supaya katempona si ganu owah, dewek nyunyuhu nyiru kosong ngurilingan rumah sakit. Bari sungut cecileuweungan, raginang. Tah, ku hal eta pisan, atuh dewek teh satuluyna mah ku dokter diponis owah. Bah Abu jeung Nana Obe manis saragep pisan ngabandungan omongan Nenek Gio. Tuluy maranehna silih reret pok Bah Abu kadenge ngomong. Oh gitu. Jadi Nenek Gio teh pura-pura owah? Nenek Gio nyerengeh seuri teu lila tuluy nyarita. Nya kitu pisan. Pangna pura-pura owah so teh dewek mah ya. Pedah eta we hayang ngasaan dirawat di rumah sakit jiwa. Asa kumaha rasana? Ngan teu ilaing duaan ulah nyarita ka sasahanya. Cukup urang tiluan anu nyaho. Bakuna mah bisi kanyahoan ku dokter. Mangkaning dewek teh keur mumujeuhna betah cicing di dieu teh. Bah Abu jeung Nana Obe ungut-ungutan. Sarta pok harita nu ngomong teh Nana Obe. Oh, mun kitu mah sarua atuh jeung kuring. Da cek dokter mah kuring teh ukur stres mikiran bebene dikawin batur. Ngan pikeun ngayakinkeun dokter supaya katempona owah, nya kapaksa kuring ka mana-mana mamawa kurung manuk nu dieusian anak hayam. Nana Obe ngomong kituna teh bari nemongkeun kurung manuk. Ciak. Harita anak hayam teh disada cuak ciak. Siga nu neangan indung. Tah, jadi jelas ayeuna mah kuring jeung Nenek Gio teh pura-pura owah. Cing ari Bah Abu, owah nyaan atawa ukur pura-pura? Dari tilik-tilik mah Bah Abu teh eueuh tanda-tanda jelema jejeg pikiran. Ditanya kitu ku Nana Obe, Bah Abu nyerengeh seuri teu lila pok nyarita. Nya sabenerna mah dewek ge eueuh bedana jeung ilaing duaan. Sarua ukur akon-akon owah. Ngan beda dina kasang tukang nawungkul. Yeuh, pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh,
sabenerna mah ukur dituduh gelo ku pamajikan. Pedah dina hiji waktu, dewek teh ngadengekeun radio make headset. Tuluy dewek teh seserian, lantaran acarana matak pikasirieun. Tah, dewek seserian sorangan teh kanyahoan ku pamajikan. Tah ti harita, dewek dituduh owah. Nya kapaksa we daek teu daek. Dewek teh direjeng dibawa ka rumah sakit. Satadina mah dewek teh berontak bae hayang balik. Tapi sanggeus dirasa-rasa, asa betah keneh di dieu euy. Dibandingkeun jeung di imah mah. Jadi geus kaguk asong lah. Mending keneh pura-pura owah. Tah, ieu katepel jadi modal sangkan dokter yakin yen dewek teh owah. Para mitra sadaya, tilu pasien nu keur uplek ngobrol ujug-ujug pating curing hak nempo aya dokter Lilis rentang-rentang nuju ka maranehna. Ari dokter Lilis teh nyaeta salah saurang dokter senior di eta rumah sakit. Cek beja cenah manehna oge baheula nama kungsi jadi pasien di eta rumah sakit. Dan ku pihak rumah sakit teh disakolakeun deui. Sabab dokter Lilis harita teh menang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari wes-wes, bah abu mere komando kadua urang baturna. Sabab dokter Lilis harita teh menang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari wes-wes, bah abu mere komando kadua urang baturna. Awas, siap-siap berakting. Pokona urang tiluan kudu bener-bener katempo siga nu owah. Nenek Gio jeung Nana Obe Surti manehna geus siap-siap rek nyieun pamolah sangkan katempona siga nu bener-bener owah. Sanggeus dokter Lilis deukeut ka lebah maranehna. Tilu pasien teh harita kadenge recok, parahi mintonkeun aktingna. Bah abu nyenyekel katepel bari siga nu rek dibeslatkeun ka dokter Lilis. Angkat tangan, jangan bergerak. Cek bah abu bari matana melotot. Tuluy ditema ku Nana Obe. Bari harita teh manehna nemongkeun anak hayam nu aya dina jero kurung manuk. Sarta kadenge manehna nyarita dari apisan. Yeuh, Bu Dokter, ieu manuk kukutan kuring geus aya nu nawar 10 juta oge teu dibikeun. Naon sababna? Sabab ieu manuk teh juara kontes manuk nu panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Jadi sanajan aya nu nawar 100 juta oge moal dibikeun. Ciak, ciak, ciak. Harita anak hayam teh disada deui cuak ciak. Tah, kapireng teh ku Bu Dokter. Manuk sakieu begerna, sorana sakieu bentesna, sareng pamolahna pikalucueun. Katingal teu? Bisadana oge bari motah, siga penyanyi rock. Cek Nana Obe, bari kurung manuk teh rada dijungjung, dideketkeun kana beungeut dokter Lilis. Dokter Lilis nempo pamolah bah abu jeung Nana Obe teu ieuh komentar. Sabab ku geus biasa teh unggal poe nempo pamolah pasien anu araraneh. Beres bah abu jeung Nana Obe mintonkeun aktingna. Nenek Gio oge teu tinggaleun, harita manehna nyunyuh nyiru kosong bari kadenge nanawarkeun dagangan. Raginang, raginang. Pade Bu Dokter raginangna. Lumayan raos geraya. Nyarangu nyapelem. Bari sakantenan etang-etang ngalatih gugusi sareng waos. Ari dokter Lilis ku pamolah bah abu jeung Nana Obe mah teu ieuh ngarespon. Sabab ku geus biasa teh sapopoena sering katempo nyieun pamolah sarupa kitu. Ngan barang nenek Gio nawarkeun raginang, manehna nembalan. Ke, Bu Dokter teh sakarek panggih jeung si Bibi mah. Pasien anyar? Oh, si Bibi teh nawarkeun raginang. Duh, kabeneran atuh. Eta teh kabeuki Bu Dokter. Sabaraha ieu teh hijina? Dokter Lilis ngomong kitu na teh, bari muntangan nyiru kosong nu keur disuhun ku nenek Gio. Bari ngecakeun nyiru nenek Gio kadenge nyarita. Nyebatna ulah Bibi atuh Bu Dokter. Nenek kitu. Abi teh nu katelah mah nenek Gio. Mawi ge nenek teh nawisan raginang. Mirah sahijina teh mung 1000. Mung ieu mah pedah ka Bu Dokter, tos wios gratis. Canak we sadaya. Tapi tong hilap, nu penting mah abdi kenging peunteun sae. Nenek teh hoyong janten pasien teladan. Bah abu jeung Nana Obe nempo pamolah dokter Lilis maranehna silih reret tuluy pating haruleng. Nah Bu Dokter jadi kitu. Nu owah teh nenek Gio atawa Bu Dokter? Ngomong bah abu jero hate.
Nana oge sarua. Manehna ngarasa heran ku pamolah dokter Lilis tuluy ngaharewos ka Bah Abu. Bah Abu, kuring mah teu ngarti ku dokter Lilis ieu teh. Nah bet siga nu owah. Nyaho nyiru teh kosong. Hayo kalah ngomong meuli raginang cenah. Moal kitu dokter Lilis teh katepaan owah. Bah Abu ngaulang bari melong ka dokter Lilis nu harita keur paloba-loba omong jeung Nenek Gio. Ngan teu lila kituna teh sabab kadenge harita dokter Lilis ngomong ditujukeun ka nu tiluan. Perhatian, ka aranjeun tiluan poe ayeuna rek diayakeun tes mental. Pikeun mastikeun pasien waras henteu. Hayu asup ka kelas. Bring harita tilu pasien teh arimit nuju ka kelas dituturkeun ku dokter Lilis. Sanggeus anjog karohangan. Bah Abu Nana Obe jeung Nenek Gio galecok sumutna parahi ngomong. Bah Abu harita teh kadenge ngomong kieu. Angkat tangan. Jangan bergerak. Awas, mun ngalawan dibedil sia. Ngomong kituna teh Bah Abu bari ngarahkeun ka tepel kana gambar jelema nu aya dina almanak siga rek dibeslat. Tuluy ditema ku Nana Obe nu harita teh nuna kurung manuk nu dieusian anak hayam dina meja. Cetrek. Nana Obe harita teh nyetrekan anak hayam nu katempo keur tetonggengan nyatuan beunyeur. Ciak. Anak hayam teh disada mali tarik. Tah, kitu atuh disada. Wah, pokona sora maneh mah moal aya nu ngelehkeun. Ari Nenek Gio manehna ge embung eleh. Bari nyunyuhun nyiru kosong harita manehna ngurilingan kelas. Raginang, barade ye raginang. Ku ayana kitu, atuh rohangan teh jadi gandeng ku jalma tilu. Teu ngendek lila, hoak teh dokter Lilis hoak. Hei, garandeng. Ieu ceuli ibu dokter asa gagangan. Jeung asa rawing deui. Beungeus barina ge. Maraneh teh rek dipariksa. Sok dariuk. Pasien nu tiluan teh gugdek dariuk dina kursi nu geus disadiakeun. Sanggeus nu tiluan dariuk mah dokter Lilis ngamimitian nyarita. Tah, ayeuna aranjeun tiluan rek dites mental. Sing saha nu hasil tesna alus bakal kaluar ti ieu rumah sakit jiwa. Syaratna nyaeta kudu bisa ngajawab pertanyaan kalawan bener. Harayang teu aranjeun kaluar ti rumah sakit. Kalayan bisa kumpul deui jeung kulawarga. Ditanya kitu nu tiluan teh pating haruleng tuluy silih reret papadana. Ngarasa eueuh nu ngajawab. Dokter Lilis kerung. Tuluy kadenge deui manehna nanya rada tegeug. Yeuh, aranjeun teh hayang waras teu? Atawa mending owah saumur-umur? Yeuh, gara darengekeun. Bu dokter ge baheula kungsi jadi pasien di ieu rumah sakit. Jadi dokter so teh ayeuna sabab disakolakeun ku pihak rumah sakit. Pedah kapilih jadi pasien teladan. Tiluan pating haruleng keneh pelila kadenge Bah Abu nanya. Punten Bu dokter, abdi teh bade tumaros. Ari pasien teladan teh nu kumaha? Cing kinten-kinten abdi aya calon janten pasien teladan teh? Dokter Lilis katempo kerung mikir pijawabeun. Teu lila pok nyarita. Yeuh darengekeun, aranjeun tiluan aya kamungkinan di antarana nu bakal jadi pasien teladan. Sabab diperhatikeun di antara ratusan pasien, aranjeun tiluan boga tingkat kecerdasan anu leuwih luhur. Contona dina cara nyarita. Pasien sejen mah mun ditanya sabener-bener teh sok taranya rambung. Tapi aranjeun tiluan mah pan diajak nyarita teh lancar. Bu dokter boga kacurigaan, aranjeun tiluan pura-pura owah. Nu tiluan pating haruleng deui. Dina pikiran maranehna kasawang mun kanyahoan pura-pura owah bakal dibuburak di rumah sakit. Wah, cilaka ya. Mun kanyahoan pura-pura owah teh. Aing bakal diusir sina balik ka lembur. Mangkaning aing geus betah pisan cicing di dieu teh. Aing ngacokeun mah. Aing moal dicuriga pura-pura owah. Lah, pokona ayeuna mah mun diajak nyarita ngomongna rek dingacokeun. Rentas Bah Abu dari satu lima ngaharewos kadua urang baturna. Nana Obe jeung Nenek Gio arungut-unggutan tanda ningarti.
Nempokaan kitu dokter Lilis kerung tuluy nanya ka Bah Abu. Ngaharewas naon bieu kanu duaan? Ngomongkeun dewek. Memeh ngajawab pertanyaan dokter Lilis, Bah Abu inget kana ideuna. Tuluy manehna harita teh ngajawab. Ngan edas jawabanna teh ngaco. Tralala trilili, tralala trilili. Ih, bu dokter mah, abdi teh ngahurian bae. Abdi mah nyana katepel soteh kanggo nyingsiran batur. Sanes kanggo bayahan manuk. Tuh tingali katepelna oge teu nganggo peluru. Gebeg, dokter Lilis ngagebeg ngadenge Bah Abu ngajawab gitu. Nyana Bah Abu ngomongna teh bet jadi ngaco. Pan tadi mah bener diajak nyarita teh. Cing nu sejena rek dites dibere pertanyaan. Nah sarua bakal teu nyambung siga Bah Abu. Gerentes dokter Lilis bari satuluyna melong kanana obe jeung Nenek Gio. Di pelong ku dokter Lilis nu duaan teh sama rasa. Teuing sieun teuing era. Daduanana siga manggih kareuwas. Pikeun munikeun semu nana obe tungkul. Bari harita teh curugna noelan anak hayam dina jero kurung manuk. Sedangkeun ari Nenek Gio mah ngahalangan beungeutna ku nyiru. Pilihlah kadenge dokter Lilis nyarita teh. Hei, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun, atawa hewa ka bu dokter? Ditanya kitu, nana obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu dua. Pilihlah kadenge dokter Lilis nyarita teh. Hei, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun, atawa hewa ka bu dokter? Ditanya kitu, nana obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu duaan. Ditanya teh kalah saleuseurian? Cing, nana obe, kunaon anjeun seseurian? Nu ditanya ngahulang sakedeung, ras manehna inget kana harewos Bah Abu. Yen mun ditanya ku dokter Lilis, ngajawabna kudu ngaco. Atuh pok harita nana obe ngomong, bari anger tungkul. Ih, bu dokter mah, kampungan, kuno, jadul. Piraku terang hartosna I love you. Eta teh istilah barudak ayeuna, nu hartina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Aya cak-cak dina huntu, lila-lila mah dilebok. Dokter Lilis teh ngahuleung, tatangna katempo kerung. Satuluyna dokter Lilis neuteut Nenek Gio, muka denge masih keneh nyikikik seuri. Teuing Nenek Gio teh keur nyeung seurikeun naon. Pok harita dokter Lilis nanya. Ari Nenek Gio kunaon seuri? Ditanya kitu Nenek Gio gancang ngajawab. Nya aku paham atuh bu dokter. Deui bae dokter Lilis teh ngahuleung. Red kanana obe, red ka Nenek Gio, siga nu keur nalungtik kana kajiwaan eta dua jelema. Sarta satuluyna dokter Lilis nyarita. Oh, jadi tetela aranjeun tiluan teh can aya nu cagernya. Malah asa beki parah gini. Kapaksa aranjeun tiluan kudu dirujuk ke rumah sakit jiwa kelas unggulan. Di ditu mah pasien teh sok diterapi. Nyaeta ku cara dilelep-lelepkeun di walungan. Sabab mun teu diterapi kitu, aranjeun moal waras-waras. Kebeng harita Bah Abu, nana obe jeung Nenek Gio ngagebeg reuas. Maranehna silih pelong teu sangka bakal kitu jadina. Najan bari rada asa-asa kapaksa Bah Abu nyarita ngedalkeun katugenahna. Aduh, bu dokter, piraku kuring sabatur-batur bakal dirujuk ke rumah sakit jiwa unggulan. Tadi mah ngajawab teu nyambung soteh nuju latihan, Bu. Bilingke aya tes kejiwaan. Pan syaratna supados tiasa nganyerek di rumah sakit jiwa teh kedah owah sanes. Tadi teh nuju latihan pemantapan. Ngadenge Bah Abu nyarita kitu, dokter Lilis ngajenghok. Satuluyna kadenge, pok harita manehna ngomong tegeug. Oh, jadi salila ieu aranjeun teh pura-pura owahnya. Batur mah ye, nu owah oge hayang gancang-gancang waras. Nah, ari ieu bet harayang jadi jelema owah. Daguan, ulah ka mana-mana nya. Bu dokter rek ngangkir pasien senior. Tah, aranjeun tiluan bakal dites tingkat kecerdasanana ku pasien senior. Koloyong dokter Lilis kaluar ti rohangan,
Nu dimaksudnya eta rek ngangkir salah seorang pasien nu geus dianggap senior tur meunang predikat pasien teladan. Ari nu tiluan ngadenge dokter Lilis rek ngangkir pasien senior teh maranehna siga nu gugup. Komo Nene Gio mah langsung bae nyisiran bari ngaca kana tembok. Bah Abu oge harita teh manehna menerkeun bajuna. Ngangku dantaran rusuh masang kancingna teh nyengsol. Atuh nana obe menerkeun calanana nu tadina rada morosot ayeuna mah cangkengna aya luhureun bujal dibaguded ku tali rapia. Para mitra sadaya, nu disebut pasien senior teh harita asup karohangan dituturkeun ku dokter Lilis. Lempangna rada dangah tur beheungna dikongkorong sapatu bot sapasang. Siga nama eta sapatu teh kurup sapatu hansip. Nempono disebut pasien senior asup tur aya hareupeun maranehna Bah Abu nana obe jeung Nene Gio rikat mere hormat nu dikomando ku Bah Abu. Kepada pasien senior, hormat, krak, krak, krak. Dihormat kuno tiluan nu disebut pasien senior teh asap hang akangna. Manehna harita teh lajag-lejeg bari ngadelekan kanu tiluan. Ari dokter Lilis sanggeus pasien senior aya di rohangan mah manehna tuluy permisi. Tah atuh ayeuna mah pasien senior geus aya di ieu tempat. Bu dokter mah rek permisi. Sok kadinya geura ayakeun diskusi atawa tutukeran pikiran. Koloyong dokter Lilis ini keluar ninggalkeun rohangan. Sanggeus dokter Lilis keluar mah nu disebut pasien senior harita mimiti beraksi. Brak! Manehna harita teh ngagebrak meja satarikna. Atuh kebeng nu tiluan teh ngagarebeg. Satuluyna pasien senior ngabagi reret kanu tiluan bari matana rada dipolototkeun. Sarta teu lilapok manehna nyarita. Nun, si laing kabeh tadi geus mere panghormatan. Memang kitu kuduna, ari pasien anyar ka pasien senior mah kudu hormat. Ngan ieu teh aya paribasa. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ngenalkeun, ngaran dewek nu nyarebut mah nyaeta Wakubu. Dewek nu pangheulana aya di ieu rumah sakit jiwa. Nu matak dewek mah meunang gelar pasien senior. Rengse Wakubu ngenalkeun, disambung ku nu tiluan nyarebutkeun ngaran masing-masing bari gupgap sarasalaman. Kaayaan tilu pasien harita ngarasa bingung yang hareupan Wakubu. Sabab cek dokter Lilis cenah kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeran pikiran. Pangna bingung teh sabab maranehna mah keur pura-pura owah teh. Kari-kari kudu tutukeran pikiran. Inggis bisi Wakubu waras tuluy maranehna nu jadi owah. Pilila kadenge Wakubu nyarita deui. Tah, sakumaha cek bu dokter tadi, urang kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeran pikiran. Tapi ke dewek mah poho deui. Ari diskusi teh naonnya? Ari tutukeran pikiran mah dewek ge apal. Nyaeta pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing tiluan. Ngan ari diskusi mah poho deui. Cing ilaing tiluan aya nu nyaho teu? Ngadenge Wakubu nanya kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Lain ku teu nyaho naon hartina diskusi, tapi nu matak bingung teh sabab nu keur ngajak nyarita ka maranehna nyaeta jelema owah. Ngan teu lila celengkeung Bah Abu salaku wakil tinu tiluan harita ngomong bari morongos. Yah, Wakubu. Cacakan Wakubu pasien senior teu nyaho naon hartina diskusi. Komo kuring tiluan atuh. Kasebutna pasien anyar geus pasti moal nyaho. Cenah Wakubu teh menang predikat pasien teladan. Pira kuno kitu bae ge kudu nanyakeun ka pasien anyar. Ngadenge pananya Bah Abu kitu, Wakubu ngahulang sakedeung. Teu lila cikikik teh manehna seuri. Bari harita sirahna teh dibagi deui. Heueuh nya. Nah ari dewek bodo teh katotoloyo. Ari sakuduna mah ilaing tiluan nu nanyakeun ka deweknya. Hampura euy. Sok atuh ayeuna ilaing anu nanyakeun ka dewek. Bah Abu ngabagi reret ka dua urang baturna, nu duaan harita teh arungeut tuluy Bah Abu nyarita.
Nya atuh, sok ayeuna kuring anu nanya. Tuluy jawab kumaha. Jawabanna mah rek bener rek salah kumaha karep. Nu penting acara gancang beres. Kadenge Bah Abu nyarita kitu, wakuwu ngantelkeun curug kana tarangna. Tuluy cikikik deui bae manehna teh seuri. Nya, nu penting mah acara diskusi teh gancang rengse. Ngan ari tutukuran pikiran mah embung euy. Dewek mah teu satuju. Sabab mun pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing, dewek bakal kalengitan predikat pasien teladan. Nya euy, hayang jadi pasien teladan teh munang hese capek, dibelaan dewek embung waras. Soalna mun dewek waras tina panyakit owah, moal menang predikat pasien teladan. Tah, engke taun hareup, cenah mah dewek teh rek dikuliahkeun di Universitas Orgil, nyokot jurusan bedah saraf. Cenah mah mun geus beres kuliah, dewek bakal boga gelar Master of Crazy. Nu tiluan arungut-ungutan. Tuluy kadenge celengkeung teh nenek Gio ngomong bari anger nyunyuh nyiru. Wah, atuh mun kitu mah wakuwu teh hade milik. Kuring ge hayang siga wakuwu. Nya kapaksa, kuring teh kudu jadi jelema owah nyaan. Ulah siga ayeuna pura-pura owah. Tuluy nala obe mairan. Bener kitu pisan nih Gio. Kuring ge ti mimiti ayeuna mah rek ngalalanya jadi jelema owah nyaan. Rek guru ka wakuwu ah. Rengse nana obe nyarita. Bah Abu kadenge kekeprokan di barung ku nyarita. Gas. Supaya acara gancang beres, wakuwu kudu ngajawab heula pertanyaan anu tadi teh. Naon hartina diskusi? Sok ganjang jawab. Teu kudu bener jawabanna mah. Da jelema nu owah mah kajen ngajawab salah ge dimaklum. Serengeh wakuwu seuri tuluy nyarita. Nya sok atuh, ku dewek rek dijawab sakanyaho dewek. Nu penting mah acara gancang beres lin. Tah, kumaha mun hartina diskusi teh nyaeta hayang dahar. Satuju teu? Gadenge dahar-dahar kitu mah, Bah Abu nana obe jeung nenek Gio harita teh caruringhak. Bari tuluy kadenge nu tiluan teh ngajawab hampir bareng. Satuju. Geus kitu mah opat pasien anu majar rek diskusi teh harita kaleprok. Kumaha we ilaharna dina penutupan hiji acara. Satuluyna bring maranehna arimit keluar ti rohangan. Maksudna rek neangan tempat dahar, padahal mah harita teh lain waktuna dahar.